Kumaha ibu hidup sedayana damang, mugia hidup sedayana aya dina kayaan sehat walafiat, amin. Barudak tepang deui dina pangajaran basa Sunda dina Lawungan Munggaran sareng Ibu Purnamawati. Nah, barudak seperti biasa, sataacan dikawitan diajar, yuk urang ngaduan sarengan supados naon nu hidup dipika maksad tiasa kahontal kalayan lancar ngadua dikawitan. Amin rengse. Nah barudak sataacan urang ngaguar materi dinten ayeuna urang medar ngeunaan rumpaka kawih. Nah, di antawis hidup sadayana pasti tos aheng deui tos seringnya ngadangu ngeunaan kawih, tembang, kakawihan. Nah, tapi di antawis hidup sadayana sesahnya ngabentenkeun naon nu namina kawih, kakawihan sareng tembang. Nah, kukituna yuk urang pedah sesarengan langkung teleb nya supados hidup langkung ngartos deui nya supados ku hidup tiasa diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe. Nah, urang lajengnya kana selain kahiji. Nah, setacan dikawitan kana materi, ibu bade ngadugikeun heula kompetensi dasarna. Di dieu aya 3.1 nyata mengidentifikasi bentuk, struktur, teks, unsur, dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. Teras 4.1 mengkomunikasikan rumpaka kawih atau melantunkan dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Nah, teras dina tujuan pembelajaranana nyaeta tujuan anu kedah dicangking ku hidup ya, tujuan yang harus dicapai oleh kalian ya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran kawih. Nah, siswa diharapkan dapat mengidentifikasikan bentuk kawih. Nu kadua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks. Nu katiluna, siswa dapat mengidentifikasi unsur dan aspek kebahasaan rumpaka kawih. Nu pamungkas, nu kaopatna, siswa dapat melantunkan salah satu kawih Sunda dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal. Nah, janten barudak 4 poin nu nembe ku ibu didugikeun tadi teh nya ibu miharep tiasa diaplikasikeun, tiasa dicangking ku hidup nya. Di antawisna hidup kedah ngalantunkeun salah siji kawih Sunda dengan memperhatikan ekspresi dan teknik vokal anu leres. Nah, ayeuna mah urang guar we sasarengan nya wangenan nyata pengertian rumpaka kawih, naon bentena kawih sareng kakawihan, naon bentena sareng tembang Sunda. Yuk urang guar sasarengan. Nah, barudak hidup pastinya tos teu aheng deui lah, tos teu aneh deui ngadangu rumpaka kawih dina kehidupan sapopoe, tapi hidup teu acan tiasa terang langkung telebnya naon nu namina rumpaka kawih teh kitu nya, kumaha bentena sareng kakawihan, bahkan bentena sareng tembang Sunda. Nah, barudak janten wangenan rumpaka kawih nyata pengertian rumpaka kawih teh dibagi ku 2 unsur. Nah, nu kahiji rumpaka dina bahasa Indonesia disebutna lirik. Nah, teras nu kaduana kawih dina bahasa Indonesia teh disebut lagu. Nah, jantan rumpaka kahiji rumpaka dina bahasa Indonesia teh disebutna nyata lirik. Sedangkan kawih dina bahasa Indonesia mah nyata naon lagu leres. Nah, jadi rumpaka kawih lamun dina bahasa Indonesia disebut naon lirik lagu leres. Nah, tapi dina bahasa Sunda mah rumpaka kawih teh nyata puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun, boh ditembangkeun. Nah, ibu kunaon cenah lebetna kana puisi. Nah, lebetna kana puisi kusabab bagian tina wangun sastra puisi si rumpaka kawih teh ke urang ku ibu urang ngejelaskeun di panuntung nya. Wihan deui nya kana tadi. Janten rumpaka kawih teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun, boh dikawihkeun atanapi boh ditembangkeun. Nah, kawih teh dibagi kawih teh nya bagian tina kabeungharan seni budaya Sunda. Jelasnya barudak kawih teh bagian tina kabeungharan seni Sunda.
dina seni karawitan Sunda aya kawih, tembang, jeung pupujian. Nah, urang pedang heula nya kawih jeung tembang. Nah, dina kawih mah aya birama. Nah, emut-emut dina kawih mah aya nu namina birama, irama. Irama dina basa Sunda teh nyaeta namina wiletan jeung ketukan tempo. Nah, jadi dina kawih mah nya aya nu namina nya birama irama jeung ketukan tempo. Nah, waktu dihaleulankeun ketika dinyanyikan ya. Nah, kawih mah angger ku aturan irama jeung ketukan. Jadi kawih mah memakai aturan irama dan ketukan. Sedengkeun lamun tembang nyata bebas teu kauger, bebas teu kaiket ku ketukan jeung birama kitu nya. Dugi dieu kahartos tiasa ngabentenkeun wihan deui nya. Pami kawih mah nyata ku ketukan birama jeung tempo waktu dihaleulankeun, waktu dinyanyikan. Sedengkeun lamun tembang mah nya bebas itu dalam artian teu kauger, teu kaiket ku aturan irama gitu. Nah, terasnya orang lajengkeun kawih kakawihan jeung tembang teh umumna teh ditulis dina wangun sastra puisi. Jadi nu tadi ku ibu disebatkeun teh ibu nah kawih rupa kakawih teh ieu naon namina teh asalna tina puisi. Nah, nu tadi teh janten kawih kakawihan jeung tembang teh ditulis dina wangun dina bentuk sastra puisi. Sepotos gitu. Dugi dieu kahartos. Nah, urang lajengnya. Nah, barudak di ayeuna bedana kawih jeung kakawihan. Nu kahiji. Nah, di dieu aya paciwit-ciwit lutung. Nah, hidup tos tangtosnya tos taheng deui nu namina paciwit-ciwit lutung. Tos rang kumaha ngahalangkeunana? Yuk sasarengan. Paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka luhur, mun geus aya di luhur si lutung teu daek turun. Nah, sapertos kitulahnya kirang langkung jeung seueur deui nya si rumpakana ibu nyandakna langkung singget. Nu kadua ayana es lilin. Nah, tos rang kumaha ngahaulangkeun es lilin, kumaha rumpakana? Yuk urang sasarengan. Es lilin mah ceuceut kalapa muda, dibantun mah ceuceut kasuka jadi, abdi isin dulungan samar kaduga, sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Nah, kirang langkung sapertos kitu. Nah, cobi bentenkeun ku hidapnya. Nomor anu kahiji tadi poin kahiji anu paciwit-ciwit tutung sareng es lilin. Nah, non bentena. Nah, ku ibu pedangnya rumpaka anu kahiji mah kaasupna eta kana kakawihan. Nah, kunaon Bu loba kana kakawihan? Sabab dihaleulankeunana waktu dina kaulinan barudak. Nya waktu permainan waktu ketika permainan ya. Kalau pami hidup nya sok ngalaman engkleson lah. Nah, eta sok nyanyiikeun kaulinan barudak. Kitu paciwit-ciwit lutung, hom pimpah, eta namina kaulinan barudak. Nah, disebutna nyata kakawihan. Pami anu tadi mah lagu es lilin lebetna kana kawih Sunda. Sabab dikawihkeun bisa ku saha bae jeung di mana bae konteksna kitu. Kahartos ugi dieu. Nah, urang lajeng deui nya. Nah, barudak di dieu aya jejer atawa tema. Nah, urang ngabahas struktur nyata adegan unsur-unsur kawih, unsur-unsur rumpaka dina kawih, kakawihan jeung tembang. Tantuna mibanda unsur-unsur puisi di antarana nya janten nya dina slide ayeuna urang ngabahas ngeunaan unsur-unsur kawih, kakawihan jeung tembang nya tantuna dina puisi. Nah, kahiji ayeuna jejer atawa tema. Tantosnya barudak dina sastra, dina kehidupan sastra puisi nya
badai nyata cerpen, carpon, nya dongeng, ayana judul atau tema. Nah gitu pun dina kawih ge mibanda miboga jejer atau tema. Tah tema di dieu teh ngagaduhan gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang kawih kanu maca. Nah gitu, jadi tema di dieu teh hal gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngamaca kawih kanu ku hal anu rek ditepikeun ku anu ngarang kawih nya punten kanu maca kawih gitu nya. Jadi inti pokokna gitunya, hal pentingna seperti itu. Nah terus tema dina kawih rupa-rupa ayana tema keagamaan, kemanusiaan, cinta kaumah cai jeung rea-rea deui. Nah terus kedua ayana nada jeung suasana. Nah dina nada teh sikep pangarang kanu maca, maksudna sikep pangarang di dieu teh kumaha sih nada nu kagambarkeunana dina kawih. Saupamanya di dieu teh pangarang teh ngagambarkeun nadana teh pikasediheun. Nah otomatis kan ka pamacan oge bakal pikasediheun. Nah terus pamaca teh di dieu teh ngagambarkeun nadana teh pikabungaheun. Nah otomatis kan kanu macan oge bakal tepina pikabungaheun jeung sajabina. Nah terus nu katilu ayeuna rasa. Nah rasa di dieu teh ngajiwaan eusi tina kawih. Rasa di dieu teh dihayati. Kumaha sih tina rasa kawih eta teh maha pikasediheun. Oh menina langsa geuningannya si tokoh anu dina kawih eta teh. Nah eta rasa anu timbul, hasrat anu timbul gitu nya. Seperti pikasediheun, pikabungaheun, tah gitu. Eta rasa kitu nya, hasrat urang gitu nya. Anu timbul tinu maca ka tinu maca ti pamacana gitu. Dilajengnya nah pamungkas ayana amanat. Nah tantosnya amanatna pentingnya. Amanat ini teh pesen ti pangarang kawih kanu maca kawih. Jadi naon sih amanat anu ditepikeun ti pangarang kawih kanu maca kawih teh? Seperti tadinya contohna anu ibu ngahalangkeun es lilin. Tah naon sih amanatna dina es lilin teh? Oh es lilin di dieu teh nyata urang teh ngenalkeun ngawanohkeun kadahareun Bandung gitu barudak. Nah janten tadi unsur-unsur rumpaka dina kawih aya saberiji barudak? Leres aya 5. Nu kahiji aya naon? Jejer atawa tema, nu kadua nada jeung suasana, nu katilu rasa, nu kaopat amanat. Nah nu kapamungkas nu kalima aya. Nah hidup nembe terangnya nu namina Purwakanti. Nah cobi catatnya. Nah peratoskeun ieu rumpaka kawih ieu dihandap. Sinatria dana laga bela bangsa jeung nagara dibarengan tekad suci berjuang ke lemah cai. Nah perhatikeun eta kalimah anu dibareman ku ibu nya eta dina panah namina padalisan kahiji. Nah padalisan kahiji nya barudak namina pami dina bahasa Indonesia mah nya padalisan teh disebutna nyata kalimat satu kalimat mimiti kalimat pertama. Nah gitu. Terus nya bela bangsa jeung nagara. Nah itu padalisan kedua kalimat yang kedua leres. Lajang dibarengan tekad suci berjuang ke lemah cai. Nah barudak tina opat kalimat eta teh tina opat padalisan eta teh disebutna naon sih? Pan pami dina bahasa Indonesia mah satu bait eta teh nya. Nah opat kalimat eta teh satu bait. Pami dina bahasa Sunda mah disebutna naon? Pada nyaeta bait namina. Nah catetnya ku hidap emut-emut. Nah emut-emut. Padalisan naon disebutna? Kalimat. Pada disebutna naon? Bait leres. Nah yuk lajeng deui. Nah janten padalisan kahiji jeung kadua anu sora vokalna sarua mana wae cobi ku hidep dianalisis. Sinatria dana laga bela bangsa jeung nagara. Cobi perhatikeun. Sora vokal anu sarua nu mana? Sadayana nya aa leres nya. Nah
Nah, cekapelanya, lajengnya kapadalisan katilu sareng kaopat. Di barengan tekad suci berjuang ke lemah cai. Sora vokal nu sarwana nu mana? Ii. Leres. Ii-nya di barengan tekad suci, imut-emut, sora vokal. Sora vokal dina bahasa Sunda aya sabaraha? Aya sabaraha? Aya 7. Naon wae? A, I, U, E, O, E, E. Nah, eta sora vokal dina bahasa Sunda. Ya. Emut-emut. Wih deui nya. Pada lisan kahiji jeung kadua, sora vokalna nu sarua nyata naon? A, 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 A. Nya. Pada lisan katilu jeung kaopat, anu sora vokalna nu sarua nyata naon? I, I. Leres? Nah, jadi naon atuh Bu ari nu namina purwakanti teh? Nah, nu namina purwakanti teh nyata padekeutna sora vokal dina tungtung kalimat. Nah, padekeutna sora vokal dina tungtung kalimat. Tadi sinatria, tungtung kalimat sora vokalna naon? A. Leres. Danalaga, tungtung kalimatna naon sora vokalna? A. Nah, barudak eta teh namina nyata purwakanti. Padekeutna sora vokal dina tungtung kalimat. Emut-emut, nya. Nah, coba catat ku hideung. Lajeng ya. Nah, ku ibu urang review deui ya. Padalisan, naon coba nu namina padalisan? Nah, leres padalisan nyata kalimat, 1 kalimat, 2 kalimat, padalisan kahiji, padalisan kadua, padalisan katilu, gitunya. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Teras pami bait dina bahasa Sunda disebutna naon? Pada. Nya, padalisan kalimat, pada bait. Nah, gitu. Sapada, 2 pada, sabait, 2 bait, gitu. Terasnya barudak, pami purwakanti mah padekeutna sora vokal dina tungtung kalimat. Emut-emut we, purwakanti, murwakanti, sora vokalna anu sarua dina tungtung kalimat. Nah, sapertos kitu barudak. Pedaran ngeunaan rumpak kakawih teh, bentena rumpak kakawih, kakawihan, jeung tembang, sapertos kitu nya. Pami hidup aya nu kirang ngartos keneh, mangga tiasa kontak hubungi ka ibu nya. Nomor ibu, nomor WA ibu, terus aya dina grup kelas atau nanti tiasa teruskan dina grup kelas. Ayeuna mah urang lajeng kana latihan soal nya. Di dieu dina tabel aya latihan soal 10 soal. Aya rumpaka teh ayana teks, judulna manuk dadali, oray-orayan, es lilin, mojang priangan, sursir, jang, dog-dogan, ucang angge, paciwit-ciwit lutung, teras lepdur. Tah, eta teh loba teh kana naon? Nah, loba teh kana kawih atau nepi kakawihan. Tugas hidup gampil. Hidup mung masihan tanda checklist dina unggal nomorna. Contohana manuk dadali, lebetna kana naon? Kana kawih atau nepi kakawihan. Nah, ayeuna mah mending catet teh nya dina buku tulis bahasa Sunda sewang-sewangan. Oke, seperti biasa difotokeun kintun ka Google Form. Alhamdulillah barudak padaran materi dinten ayeuna tos rengse urang ucapkeun hamdalah sarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mugia ieu materi aya manfaatna sasieureun sabeunjeureun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.